Kangjeng Nabi pernah ditelupan Kangjeng Nabi mentak aya ilmu teluh teh jang di Jawa Barat adalah Sukabumi Pelabuhan Ratu jang di daerah Ciamis di ditu di Pangandaran jang di daerah Cirebon eta didinya di pantai Cirebon jang di ditu di Jawa Timur atau tempat-tempatnya sarua ai Banten mah ilmu teluhna leutik Banten mah laletik ilmu teluhna saeutik aya mah aya ngan leutik ilmu Banten mah teluhna teh teu pati sabaraha entek eleh perteluhan mah ku Sukabumi eleh perteluhan mah ku Pangandaran di Banten mah aya ge saeutik aya lalagan doang Banten mah paling ge ateul kos kitu doang we ilmu Banten mah ke datang nu neluhna ge ka dinya oh sia mah diteluh kunaon nyana sia beteung di kieu-kieu dibacaan cabut set buat keluar engsel Masya Allah di beteung aya engselan cak keluarga coba keluarkeun nu loba kula deuk ngabangun bisa jualan engsel urang ya Allah ya Rabbi bisa heueuh bisa henteu kos kitu ngan kos kitu mah henteu nu sabenerna mah